Halo guys, jangan lupa subscribe, like, share, komen. Terima kasih. Aduh, bararimu aing euy, hirup teh. Boga paraban pemajikan dua. Aduh, usahakeun becenah kana dieu. Bararimu. Duit dengan budak 2000 ya kita. Sakieu-kieuna duit ini. Deui ah. Bingung hirup teh ya Allah. Dasar salah kita eueuh gadag di teangan teh mah aya di dieu. Naon atuh? Ari aa keur naon atuh di dieu geus puguh di imah sagala eueuh teh. Gue ge bararimu, aduh keur nyieun pikiran, keur neangan pagawean yo yang budak jajan. Heeh, geus puguh datang ka dieu teh rek menta resiko jeung jajan budak mana aya teu. Bingung udah aing naon. Tah ge mur aya ge 2000 lah. Eueuh deui. Hah, duit 2000 ieu mah hikeuna naon jajan budak oge moal mahi. Da aku boga sakitu-sakituna eueuh deui. Neangan pagawean keur jemping hujan kieu. Ah hayang we boga pamajikan dua tapi nah teu mampu. Da geus kumaha nasibna kieu, parangan usahakeun kieu. Coba neangan ka mana? Aya musim hujan, bingung. Tuh beb bapak maneh mah mere duit oge ngan ukur 2000 mana mahi. Enggak, maknya mere duit 2000 mau mahi jang jajan ge. Itu aku rajang, dapur usaha lagi keur kieu. Tuh anu wara oge datang ka dieu. Aduh, aing geus bararigung deui, aing make datang atuh dah. Paraingan yang di dari ye karena ada dia di Arab kuning di situ ngulang-ngulang ama Aing keur bararigung teh datang kabeh di aing ah. dede aya naon atuh datang ka dieu Tas ya adi Arab pulang ke bumi teh ka mana atuh teh aya wae pulang ke bumi sia. Aya naon atuh deui tujuan dia. Ieu kita bade nyukeun resiko dari bentuk selain teh di resikoan wae kuat. budak oge tuh mereka jajan di bere 2000 Bapak mah hayang we boga ilmu tapi na perjajan teu mampu dasar bapak goblok. tuh udah aja bukan mampu dasar lalaki koplak